Damang. Alhamdulillah. Alah kiatan mah diseur-seur ting. Masya Allah di sana. Oh di sana kapal mana, Mak? Oh bumi nu itu. Alah. Oh, ecageun heula, Ibu. Rumah suruh oge alah ini mah kegiatan cai cur-cur ini iya teh ayo mah agung geunya dilereskeun jiga iya nu bapak naon jenis naon kemarin pare mawar. Dia sok nangerkeunana di mana ya sih? Jelasna bengker. Jelasna bengker ngakuan kan dari cabutan. Damang. Aduh, wah dari sidang kalian di dia ayamnya marantap. Ini makan ya teh. Kesukaan. Ya ini dia. Oh, ini itu novel apa yang bisa ditelepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dan teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, digampangkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Kali ini saya sedang berada di kampung Cihaur, Desa Cibanteng, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Yang mana kali ini saya akan meneruskan perjalanan saya untuk menyusuri dan melihat keasrian, keindahan, ataupun juga aktivitas warga perkampungan dan pedesaan. Dan pokoknya ikuti aja perjalanan saya sampai dengan selesai.
teman-teman, kita mulai ya. Kebetulan ke kampung sini berada di pinggir pesawahan dan ke sebelah sananya itu adalah sungai teman-teman. Sangat mantap bener ya, dan sungainya sebelah sana. Dan meskipun di sini teh musim kemarau, akan tetapi airnya masih tetap menggeludah ataupun juga menggurah ya. Dan kalau di sini rumahnya masih tradisional dan sangat enakan pisan ya, apalagi berdekatan dengan air. Dan di pinggir rumahnya ini ada empang juga teman-teman. Dan kebetulan saya teh kesini teh lagi main sama rumahnya si Aki ya. Si Aki itu pernah saya videoin dulu ya, waktu dulu tuh. Dan di sini teh ada juga yang lagi aktivitas bikin apa ya, lagi truk truk. Masya Allah, indah pisan ya teman-teman. Aduh, eta nuju naon eta teh? Wah, iya mah produksi hayam Bangkok. Kang, nuju naon kan abah kolecer? Dah mah, betul. Nah, itu kolecer atau napi itu tilas? Tilas itu. Oh, tilas kolecer. Pupus. Oh, itu pupus. Hari iya sok nangerkeunana di mana ya teh? Dipencut itu. Oh, dipencut. Kolecer ngerengan antara geledug ya teh? Geledug. Oh, kolecer geledug. Mata pupus aja. Mantap ya. Tuh, dan ini teh teman-teman, kayu bekas kolecer ya, baling-baling. Dan ini teh sudah patah. Terus potongnya Kangnya. Wah, ya seberapa meter ya Kang? Ukur ke genep gitu. Genep meteran. Di ala etanana Kang, paku naon? Paku itu. Oh, Aku tilasnya ngebengker. oh tilas ngabengker. Tilas ngabengker makuan jantan bari cabutan gitu. Nuhun teh kasubu deui. Oh nya. Dan kebetulan saya teh di sini teh ketemu sama kawan saya ataupun juga teman saya. Dikirain teh bukan temen ya, ternyata teh itu si Akang. Damang, waduh, wah dari sugan telein di dia hayamna marantep. Nah, hayam lawan. Di bahkan itu Ya di lapel. oh di lapan. Di bengetan unggul. Ya teh jenisnya teh hayam Bangkok kayaknya. Bangkok. Ukuran sabaraha teh? Ukuran tilu paling. Ukuran tilu. Tuh mantep teman-teman. Kalau ayam Bangkok mah biasa dimandiin pagi sore ya. Dan setelah dimandikan mungkin dijemurnya. Jemur. Oh, dijemur, mantap teman-teman. Oh, lalin tuh beda ya ayamnya. Wah. Nah, geningan kieu. Tapi mual itu mah ngabintih. Wah, cinak cenah ieu. Tuh. Dan seperti inilah teman-teman, kalau di pedesaan ataupun juga perkampungan. Nah, dan kalau yang ini kakek saya, jadi saya tuh berkunjung nanti ke rumah si Aki iya tuh, kasep pokoknya mah. Geus kuat nyanung kieu na ki. Aduh. Kurang garut pemirsa. Oh mana? Oh, di itu. Ki abi ka ditu laki. Masya Allah, jadi enakan ya. Nah, dan rumah
si Aki itu yang sebelah sini teman-teman tuh. Jadi saya teh mampir dan main ke sini ya. Coba lihat dari sini teman-teman. Pokoknya mas sangat mantap pisan ya. Dan di sini teh jempling ya, sepi teman-teman. Ini Aki Samrun. Amengan sareng ningal ka ditu ka sawah menira raoseun ibu. Sawah salodo. Nya, tapi di dieu mah sok sanaos halodo, caina masih kena suburnya. Da di Cilongan teh. Oh, ti Cilongan aya irigasi oge jiga nanti nya. Mohon. Oh. Itu ti Leuwi Pamulang. Oh, ti Pamulang teh ditu sumberna teh. Wah, tebihnya dugi ka dieu oge. Masyaallah, jadi enak ya. Kami ieu mah dugi ka perempuan teh. Ieu teh. Laras mah teh di ieu dugi ka ditu kitu da. Oh, ieu teh dugi oge ka parumpuan teh. Dugi sok dugi. Kami ieu mah an ayeuna mah panuju ieu irigasi teh acan di. Oh, teu acan di dangdosan aya kerus. Oh, kayak kerusakan panggil teh nya. Jebol di ditu teh di Oh. paminingan Cilongan teh. Oh, tapi alhamdulillahnya sakieu oge di dieu mah. Dan ini pun juga coba lihat teman-teman, rumahnya sangat cantik banget ya. Cuman yang punya rumahnya sekarang lagi tidak ada. Masya Allah, begitu nyamannya. Sepertinya ini teman-teman tajug ataupun juga musola ya. Biasa kalau di perkampungan dekat pesawahan itu pasti ada musola ataupun juga tajug. Dan di sebelah sini pun juga ada teman-teman tuh. Dan ini mah sepertinya berikut saung untuk beristirahat. Mantap bener teman-teman. Masya Allah ya. Namang iya nuju Amengan kapalihan dieu ningal ieu sawah
mani asara raweseun hararejo kieu mani ngeplak ieu teh di dieu teh jenis naon wae Pak ieu Pare mohon ke teu puguh puguh Oh, campur. oh dicampur wae tapi alhamdulillahnya sok sanaos tos halodo panjang tapi cai mah di dieu masih aya ieu teh nu kagungan Bapak Mohon ya teh eta. oh ieu teh name kieu nya mantep teman-teman ieu nu Bapak naon jenis naon nih parena Ieu teh saur anu mah eta mah cenah kenal paremawar nya teh ieu teh. paremawar Saurna teh mohon. Nya teh ieu teh. Duka daya kur ti batur kitu ngan bini teh. oh mohon Duka pun. Ieu disebutkeun cenah paremawar ieu teh. ieu teh Cenah saurna. Masya Allah Bini teh nya teh kayaknya eta deui heula kayaknya ti batur. tos aya nu disaung oge di dieu mah nya penasaran teman-teman pengen lihat ke sebelah sini ya oh kesini pun juga jempling teman-teman dan di sini pun juga sama teman-teman sepi jempling ya dikarenakan warga kampung sini teh lagi pada beraktivitas aduh ibu di mana nyenak suluh teh Lebak ya. oh Itu mana tuh? amengan di Lebak ti palih mana punten Dirinya. damang Alhamdulillah. alah kiatan mah diseur-seur ting Mhm. Masya Allah di sana Butuh hujang. oh di sana kapalih mana mak Tonggo ka ditu. oh bumi nu itu Mohon. alah oh ecageun heula ibu Astagfirullahaladzim kiatan gitu ya teh aduh iya teh nyanak jukut oge ibunya Mohon. oh jukut suluh tapi eta naon eta teh sok jiga nu sok diangge lalabnya oh sanes Sanes udah. oh jukut tunggu di sawah ibu namanya teh Mohon di sawah tidinya. Apa dah ah. alah hawatos si ibu Ari sadi dinten sok kana naon ibu teh Ah, kieu wae nya ka kebon ka kebon, ka sawah. rawaseun nya tuh ari ieu teh jukut kanggo doma me Me. oh me suluhna oge alah ieu mah kiatan sareng sadi bumi ibu Sa ieu mah bumi eta warji. oh ieu mah di ibu mah dipalihan tongo Kayak ada cana ku bapana. oh iya teh mohon hawatos kot berat Bola balong kadinya ka di palih mana balong teh Itu tuh oh mohon si saat bade aya ka ditu ibu bade. hayu atuh urang sareng ka ditunya ikut aya balong segala Aya nya nu aya saung di ditu balong. oh raoseun atuh Cina ku bapana teh ah. nyakeun imah beratnya Berat. Oke teman-teman
kita ke sebelah sana ya bareng si ibu sini, yang kebetulan si ibu ini mau menengok empangnya, takut bolong ataupun juga saat ya ibunya. Iya. Alah, hati-hati ibu. Masya Allah. Di dia mah kasarawah sadayana ibunya. Sawah kaseran. Leuweung gitu. Mani adem tiis ayem di dia malah. Masya Allah, coba ieu piitna aya keneh masih rabeng. Tapi datangnya nyana karung piit mah nya ibunya. Teu sawios di Imam Said mah ku piitnya. Nya ulah nyeepkeun we nya. Masya Allah, cai curcor di dia mah. Kamari mah udah teu ayaan gitu. Ieu teh. Ayeuna mah ageung deui nya. Dilereskeun jiga nanti. Nu mana di dieu nih ibu teh? Di tebih geuningannya. Wah, iya caina oge agung ya. Masya Allah, sangat luar biasa, super duper ini mah. Dan ternyata jauh juga. Ki, asak liwat nak. Asak. Wah, keun we. Pak, bade ka mana ya teh? Di sini teh lagi pada ngeliwat juga ya teman-teman, dikarenakan ada saudaranya yang datang dari Bandung tuh. Masya Allah. Iya mah jantan kalar santai jika nama ieu mah tehnya. Milik mati mana nya kitu nya panya. Tuh. Jadi si Aki mah tukang sasapu heula ya. Wah, iya.
aki-aki yang nyanung cenah ya. Jadi Jadi oh ya. iya teh bakal katataran ki moal. Katataran. Soalna ieu rencangna mani kuat pinuh kieu ieu teh. Ya itu. Campu aya kana di. Mantap teman-teman ya. Bener-bener mantap dia mah ayo. Tuh. Ieu mah rencang nage mani jigana teh moal katataran ieu mah ibunya. Seueur tuh. Ya, ieu eta sabal tos di. Tadi tuh mos. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon sok Bapak ieu mah. Abi mah resepna ieu. Kesukaan. Iya. Ya di dia ya. Kamana? Eta laukna ieu produk mau saya. Aling sama aling. Ngalas pulah di itu tuh dahar pulah di itu. Bang adanya 20 ribu. Ada gelis. Berapa tuh di arah? Iya benar. Nit cenah. Oh, nit oke na bisa ditelepon wae nih. Iya, di Nama 811 Samuel Bang, pun ke- atau 22. Anggap jauh kalau itu mah kita beli nama udah. Naik ke belinya masih kencang. Yang eta yang mobil. Nah, yang mau budak tinu. Kalian atuh. Lain atuh kami ini mangandung dua. Si Titi na jeung anu ka budak di. Oke deh teman-teman, cukup sekian dulu perjumpaan kita di video kali ini. Sampai jumpa di video yang lain, di kampung yang lain, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.